Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Bogel Raja Begal ayeuna bagean anu ka-7 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Rebeka Almaira ti Palihan Majalengka. Kangge Aceuk Rebeka ngahaturkeun rewuh-nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Bogel Raja Begal bagean anu ka-7 urang lajengkeun deui. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, tes. Kang, akang teh kenging artos di mana? Gening meuni seueur-seueur teuing Kang. Ceuk Cewati tumanya. Heunya munang usaha atunyi di mana deui kitu. Piraku ladang munjung ti Gunung Kawi mah. Arembung teuing ih. Temal si Bogel. Usaha naon kitu Kang? Sapeuting meuni meunang sakitu seueurna. Ceuk Cewati ngawadingkeun maneh tumanya deui. Bawel geuning ih nyai mah. Cenah usaha mah kana naon wae nu penting hasil. Ari geus hasil ngadon ditanya wae. Nya abdi mah hayang apal we atuh Kang. Kieu ye nyi. Kamari teh nu matak akang sapoe sabeuting teu balik-balik. Lantaran akang teh geus nepungan babaturan. Kabeneran maneh narek ngajual mobil. Terus kabeneran deui aya babaturan akang anu hiji deui anu butuheun ku mobil. Nya terus ku akang teh diamprokan we maranehna teh. Tah sanggeus mupakat jual mobil. Jadi nya akang menang komisi ti ditu ti dieu. Ti nu ngajual meunang, ti nu meuli meunang. Pada mere ka akang, kitu tanyi. Ceuk si Bogel kapaksa ngarang carita ngabohong ka pamajikanana. Oh gitu. Nya syukur atuh aya rezeki keur urang anu akhirna bisa mayar hutang, bisa kabeuli beas, kabeuli daging Kang. Nya da dipikir-pikir beki dieu ekonomi di negara urang teh beki sulit. Gonta-ganti presiden, boro-boro mawa parubahan, malah ngajieun masalah anyar. Ieu wae lah, itu wae lah.
akhirna rahayat nu jadi korban. Cek akang mah rek sawe presiden da hirup urang mah anggar kieu-kieu keneh anu kudu dirobah mah kalakuan urang, kebijakan urang. Rek kumaha we presiden da teu dirobah kalakuan jeung kebijakan mah nya kieu-kieu keneh nih. Cek si Bogel ngomongna jugjug kadinya. Nya duka salah presiden, duka salah nasib urang Kang. Da geuning nasib urang terobah-robah. Tembal Cewati. Nya teuing atulah. Geus we ayeuna mah urang ulah sok nyelahkeun batur. Urang mah tinggal tungkul kana paculeun, tanggah kana sadapeun. Darek sawe nu jadi presiden anggar da urang mah kieu hirupna. Teu urang digawe mah moal menang duit nih. Keun lah dari nasib teh aya dua. Aya nu beunang dirobah ku urang, aya nu geus dipastikeun ti ajalina. Oh gitu Kang. Nya naon contona Kang nasib anu teu bisa dirobah? Eta model jodoh urang. Urang bisa ngajodoh kieu teh pan geus ditangtukeun di dituna. Urang moal bisa lumpat terus maot, urang bakal maot. Di mana dina umur sabaraha eta pan geus ditangtukeun di dituna. Pan hakikat Allah nu ngayakeun. Syariat urang kaluar tina liang. Tuluy hirup usaha pikeun neangan liang. Anu dibutuhkeun liang. Awal lahir bakal balik kana liang. Ta eta teh geus ditangtukeun ku Allah. Moal bisa ditawar deui nyi. Oh gitu. Eta akang geuning tiasa nyarios kitu. Kunaon atuh Kang? Teu jadi ustad wae Kang. Eta nasibna. Dirobah ku akang sorangan. Baheula akang kaluar ti pasantren, henteu nuluykeun masantren. Kalah ku guru ilmu silat gara-gara hampir wae si Bogel kaceplosan rek nyaritakeun mangsa baheula. Waktu dirina jadi panglayar sobatna, padahal dirina oge mikabogoh awewe anu diarah ku sobatna. Nya akhirna mah si Bogel jeung pamajikanna ngobrol ngaler ngidul, sagala rupa diobrolkeun, sagala dicaritakeun, parat nepi ka dug magrib. Para wargi sadayana kocapkeun 2 minggu geus kaliwat. Duit ladang ngabegal geus meh behak. Tapi nu nitah gawe tacan aya. Padahal biasana mah ukur heuleut 2 atawa 3 poe sok aya we anu nitah punggal panggul. Tapi ayeuna mending ngampleng eueuh nu nitah-nitah. Keur kitu torojol. Sing torojol 2 urang sobatna nyatana si Taslim jeung si Arman. Datang-datang maranehna langsung nyaritakeun ka aya anu sarua. Nyata geus 2 minggu teu manggih pagawean. Uing geus 2 minggu mang. Uing mah teu manggih pagawean, boga simpanan duit saeutik oge jadi beak kapake. Baru hayang ngumpulkeun duit keur meuli HP, ngadon beak deui mang. Cek si Taslim. Nya sarua mamang oge geus meh 2 minggu teu gawe. Untung masih kene manggih dahar oge, Lim. Tembal si Bogel. Akur lah, uing oge 2 minggu nganggur. Tadi mah dahar liwat tina beunyer para bayam diliwat da teu boga beas pisan. Cek si Arman. Jadi kumaha ye lalampahan urang teh mang? Kumaha carana atuh sangkan urang bisa manjangkeun umur, nya maksud teh sangkan urang manggih dahar unggal poe. Cik mamang boga bonggolongan teu mang? Cek si Taslim netep ka si Bogel. Si Arman sarua mencerong ka si Bogel. Atulang si Bogel ngahulang. Danya lamun nepi ka poe isuk can aya pagawean geus bisa dipastikeun dapur moal ngebul deui.
Dina pikiran si Bogel jadi ngolebat hayang ngabegal deui. Nyageus atulah. Ayeuna maneh duaan milu jeung Mamang, siapkeun tambang, bedog jeung tali rapianya. Cek si Bogel. Narek ka mana? Rek ngalakadu di kebon saha, Mang? Ulah di kebon baohi mah. Bisi teu diburuhan deui siga bareto, Mang. Cek si Taslim kerung. Lain rek ngalakadu deuleu. Pokona maneh duaan geura baralik heula ka imah. Terus mawa tambang, bedog jeung tali rapia. Ayeuna dewek rek bebeja ka pamajikan, ngara ulah hariwangeun. Ke geus bebeja urang marangkat. Teu ngadaguan jawaban ti dua sobatna, si Bogel jeung cengkat tuluy ngaleos asup ka jero. Rek bebeja ka pamajikan, ngarah ulah deudeupeun. Si Taslim jeung si Arman silih reret. Duanana tuluy carengkat. Geus kitu sing ngaleos rek balik heula ka imahna. Ari si Bogel harita geus kaluar deui ti imahna. Ayeuna mah bari mawa kantong anu geus dieusian ku parabot keur ngabegal. Teu poho duit sesa 100.000 dipesakan keur jajan di ditu. Teu lila kurunyung si Taslim jeung si Arman pating kurunyung daratang deui. Hayu atuh Mang urang indit. Kaleuweung mana ieu teh Mang inditna urang Mang? Cek si Taslim. Anggapanana rek ngalakadu. Nya hayu we atulah. Engke di ditu ku Mamang di bejaannya bari badami. Tembal si Bogel bari benerkeun kantongna. Akhirna bering we tiluanana arindit. Si Bogel leumpang panghareupna dituturkeun ku si Taslim jeung si Arman anu leumpang ngarendeng. Keur kitu di tengah jalan pas Sangrok jeung Mang Sardi anu karek balik tas ti pasar meuni angkaribung ku babawaan. Ngaborong Mang? Tanya si Bogel ka Mang Sardi. Nya heueuh atuh Bogel. Di pasar teh kami mah balanja teu siga maneh. Rajin ka pasar arek kuli panggul. Cek Mang Sardi ngaleceh. Si Taslim jeung Jang Arman geus rek nyerenteng harita teh ngan kaburu dihulag manten ku si Bogel. Heup. Sombong sia Sardi. Abong kena maneh ayeuna keur loba duit sia ngaleceh ka Mang Bogel. Cek si Taslim bari mureleng. Heup geus ah ulah diladenan. Hayu. Urang lempang deui ngarah teh nepi hayu. Cek si Bogel. Bari tuluy ngalengkah. Si Taslim jeung Jang Arman nuturkeun bari memehna molototan heula si Mang Sardi. Tiluanana leumpang beuki jauh mapai-mapai jalan raya anu berasna ka kota Cikijing. Si Bogel boga niat trek ngabegal di jalan anu geus deukeut ka Waduk Dharma. Tapi manehna can waka ngomong ka sobat-sobatna mah. Engke we ngomongna lamun geus ngeusian beuteung di warung. Si Bogel harita leumpang muruk ka warung sangu. Si Taslim jeung si Arman silih reret. Pok si Taslim tumanya. Mang, rek ka mana ieu? Uing mah teu boga duit ieu teh Mang. Make rek dahar sagarupa kumake keur mayarna Mang. Nya Mang, engke we atuh daharna ari geus menang buruhan Mang. Si Taslim jeung si Arman ngarasa hariwang dumeh duanana keur teu baroga duit. Tenang, ulah sieun. Urang kudu ngeusian heula beuteung ieu sawaregna. Ngarah aya tanaga. Sabab ke urang bakal migawe pagawe anu berat ieu. Ayo, dalar heula. Aya duit mah tenang ayo. Cek si Bogel. Bus atuh si Bogel asup ka jero warung. Si Taslim jeung Jang Arman nuturkeun blas-blus ka jero. Sok tah ayeuna urang dahar sawaregna. Ke beres dahar di bejaan ku Mamang pagawean naon nu bakal dipigawe ku urang. Pokona bakal hasil we, bakal bisa ngarobah nasib urang. Sok ayeuna geura dalahar, kainya hayo. Geura pesen,
hayang dahar jeung naon sok aya duit mah tenang cek si Bogel. Nya sok atuh mamang heula teh heula mang pan mamang ngeboga duit oge mang temal si Taslim. Nya sok bi alaskeun sanggup bi keur kuring deungeunna jeung gudegna kanya tuluy make teri kacang tambah gorengan tahu 2 terus nginumna biasa teh tawar ayo cek si Bogel ka tukang warung. Mangga jawab si ibi warung. Geus kitu gancang ngaladangan pamenta Mang Bogel. Teu lila sangu sapiring jeung deungeunna geus diasongkeun. Sanggeus nempo si Bogel nampanan sangu mah si Taslim nurutan pesen sangu. Uing mah sanguna sing loba bi terus deungeunna jeung balak kutak tambah oseng kangkungnya terus nginumna lah akurkeun we ceun teh anut cek si Taslim teu leleda. Tukang warung langsung ngaladangan. Geus kitu si Arman bagian mentas sangu porsina sarua jeung si Taslim ngan beda deungeunna si Arman mah jeung endog dadar. Harita tiluanana sing celebek dalahar meuni paronyonaker. Sanggeus beres dahar si Bogel gancang mayar kurut dahar. Geus mayar tuluy ngajak kaluar ninggalkeun warung. Geus kitu tiluanana dariuk di tempat anu ieuh bari sing plenyun arudut. Ye jadi kieu liman mamang derek jujur we ka maraneh tah kadituna mah bisi maraneh moal tulus milu gawe jeung mamang nya teu naon lamun rek tulus milu nya syukur nu aya ngarah urang barang-barang hasil sapapait sama manis lah cek si Bogel. Nya tulus atuh mang dawing oge hayang menang gawe nu pihasileun gede geus teu kuat hayang geura boga HP ngara bisa Facebookan terus ngadengikeun dongeng nya dina YouTube cenah aya dongeng Ki Agus Jago anu dongeng nasi openg anu karyana Aceu Krebek teh geuning tawing hayang meuli HP teh eta mang hayang Facebookan jeung hayang nempo YouTube jawab si Taslim. Nya mang uing mah kabita hayang TikTokan resep ninggalian awe nu halerang di ngaluncrang-maluncrang mang komo pas buka YouTube deuh burang-burang atawa tengah non burang-burang atau puting-puting adengkeun dongeng bari kekedengan aduh sok diberasare geuning mang komo dongengna dongeng si Openg atawa si Bogel Raja Begal geuning mang aduh sok langsung peureum kuring dina YouTube deh mang cek si Arman. Ye marane nyaot teu dewek bisa mayar hutang kami toha anu lobana 3 juta terus bisa nyumponan resiko salila 2 minggu jeung bisa ngalunasan hutang ka warung-warung tah eta duitna teh ladang hasil tina digawe anu ayeuna bakal dipigawe ku alurang cek si Bogel deui ngahaja nyaritana nyieun panasaran 2 sobatna. Nya mang ngadenge uing oge gawe naon atuh mang sok buru caritakeun ulah muter-muter wae mang lah. Si Arman rada kesel dume si Bogel teu buru-buru pok kana pasualanana. Nya mamang mah lelet bikin penasaran saya wae mang. Si Arman akur kabawakeun ku si Taslim. Sabar atuh pananaon oge kudu malapah gedang ngarah genah jeung pas kadengena tur teu mata kruas ka manehna. Nya gawe teh gawe naon mang? Bener mang gawe naon mang? Ngamandian munding sina jadi bodas atawa kumaha ye teh mang? Sabar nyalasa we sok aing nya udud heula tah beakeun tah. Aing mah si Taslim jeung si Arman meuni kekerewet sigana wae lamun lain ka si Bogel geus dikerekep kuduaan. Tapi si Bogel tetap tenang
sabab manehna kudu tarapti dina ngabejaan eta pagawean ngarah hasilna hade. Jadi kieu Jang Taslim Jang Arman, pagawean mamang teh anu ngahasilkeun ngabegal. Cek si Bogel bari ngabagi tetep kasih Taslim jeung si Arman. Gebeg duanana pada ngagebeg, panona pating bolotot asa teu percaya kana caritaan si Bogel. Tuh salah mang. Ih henteu, ayeuna waktuna urang ngarubah nasib urang euy. Lamun ku urang teu dirubah, rek dirubah ku saha deuleu. Hayang hirup maneh sangsara satuluyna. Tapi terserah marane duaan ketang. Narek milu ngabegal atawa moal, sok we terserah marane. Lamun moal juga itu baralik deui we. Mamang rek ngabegal sorangan. Cek si Bogel tandes. Leng si Taslim jeung si Arman sing harulang. Tapi teu lilapok si Taslim nyarita. Nyawing marek milu we jeung mamang lah. Dan nya gawe teh ari sajujurna wae mah kalaka balangsa. Gawe ti isuk nepi ka sore teh ngarukur menang 80.000, paling banter 100.000. Sabenerna urang ge geus lila mang kapikiran kadinya teh. Pan basa tila-tila pernah kan nyaritakeun ka mamang teh urang abegal. Cek si Taslim. Uing oge rek milulah jeung mamang. Keun baelah ngabegal oge. Tapi anu dibegalna ulah di raheutan Kang, ulah di tandasa karunya Kang. Cek si Arman main oge panujueun. Nya syukur atuh ari maraneh daek ngilu jeung mamang mah. Tangke urang leumpang ye mapai jalan ieu. Bari merhatikeun tempat anu sakirana pas tur cocok keur ngabegal. Lamun geus menang tempat urang cirian. Tangke peuting urang balik deui ka dieu. Engke waktuna ngabegal urang bagi-bagi tugas. Keun bagian mamang anu ngarontok korban, lamun korban ngalawan ku mamang rek diborogod lah. Tugas maneh duaan mah buru-buru ngagasak ngagarada harta korban, terus bawa lompat ke tempat nu poe. Mamang ke bakal nuturkeun. Tah kitu karti teu man Lim. Nya kartos mah kartos gitu mah. Syukur atuh ari kaharti mah. Ayeuna hayu urang leumpang heula, urang neangan tempat anu strategis. Omat ieu leumpangna biasa wae. Ulah mawa tingkah anu matak ngundang picurugeun baturnya. Insyaallah lamun geus menang tempat urang ke bakal hasil. Nya hayu atuh mang. Hayu mang hayu. Jung atuh ti luaran harita carengkat. Geus kitu mah bring. Ti luanana ngabring, leumpang maju ngidul. Leumpang mapai jalan raya. Sakapeung luak liuk nenjoan kaayaan jalan anu kaliwatan. Nya sanggeus lumampah cukup jauh, akhirna manggih oge toangan atawa totoang nyaeta tempat anu jauh ka ditu ka dieu, jauh ka pilemburan. Reg ti luanana ngararandeg tuluy silih reret. Kumaha mang lamun di dieu wae urang ngabegal teh. Tempatna sepi, terus babari keur lompatna. Bari mudun ka itu tuh, mudun lompat tarabas gancang geramang kabur teh mang. Cek si Taslim bari pepeta tuluy nunjuk ka landeuh ka handap. Teu naon di dieu oge. Ayeuna urang nyumput we di ditu tuh, deket Ruyuk Cau. Da geus sore ieu teh. Sakedeung di oge bakal dur magrib geura. Hayu urang nyarumput heula bari ngopi. Cek si Bogel bari nunjuk ngulon ka palebah Rungkun Cau. Hayu atuh mang, bisi kaburu ajar wandan hayu. Si Arman mairan. Geus kitu mah tiluanana sing garadig leumpang muruk kalebah Rungkun Cau. Barang nepi langsung gukek dariuk di tempat anu buni. Tah ayeuna urang boga waktu ye keur ngasakeun rarancang urang. Sok barantuan mikir mamangnya ngarangke hasil lamun cekil bari salamet urang ye bebeunangan hasil deui hayo.
cek si Bogel. Keke mang kumaha lamun anu dibegalna teu mawa duit jeung teu make perhiasan, urang kudu kumaha ke mang, cek si Arman neuteub ka si Bogel. Heuh nya kumaha atuh ari teu mawa duit mah deuh nya kitu ngelikna meureun, cek si Bogel bari rada ngahuleng bener oge caritaan si Taslim. Tenang urang bawa we motorna terus jual. Si Taslim pepeta ngan kaburu dipotong ku si Arman. Dijual ka mana ari maneh Lim? Padu jual wae mah bahaya tuh, urang bisa beunang kun wajib ke bakal diincer Lim, tempa si Arman. No matak dengikeun heula ari batur keur ngomong teh si Arman. Tenang, uing boga babaturan tukang nadah barang palingan. Ngaranna teh Wa Panji jeung Wade. Nya lamun urang teu meunang duit jeung perhiasan mah urang bawa we motorna jual ka Wa Panji jeung Wade, pasti aman mang, cek si Taslim. Oh heueuh nya bener. Paingan Bareto mang santri bageur ngajual beca kadinya buah menang mauknya, cek si Arman unggut-unggutan. Jeungna kieu jeungna deui mamang oge moal gagabah sampai ngarontok mangsa rek diimplang heula ngarah menang mangsa anu mawa duit. Keun lah ari ngajual motor nama eta mah terakhir lamun teu menang-menang ting duit. Ayeuna mah ku mamang rek dipilihan. Jadi korban rek dibegalna rek di naon? Ditempuan heula mawa jeung teu moal duitna. Nyalah percaya ka mamang mah pasti apal mang. Nya akhirna tiluanana guntreng ngobrol sakalian ngasakeun rarancangna. Akhirna panon poe surup beurang kasilih ku wanci peuting. Jep tiluana jarempe taya nu nyarita deui. Si Arman anu rek udud dicewit ku si Bogel ngarah ulah udud sabab bisi aya jalma nu parang ningali kadinya. Nya tiluanana ngadon ngaharep-hep ukur kadenge sing kareplak ngababukan reungit anu ngahiung. Sanggeus kayaan beki jempling si Bogel noelan baladna sangkan tatan-tatan. Cung si Bogel cengkat. Si Arman jeung si Taslim oge naluturkeun carengkan. Hayu urang nanja ka tonggo. Kade parabot tinggalin euy, cek si Bogel mere parentah. Geus kitu leumpang lalaunan muruk ka jalan raya. Dua baladna nuturkeun. Barang geus nepi ka sisi jalan, si Bogel langsung ngadepong sabab katingali tibeh kidul aya lampu motor ngabarasat. Si Bogel langsung mentangkeun ilmu tarawanganana. Narawang calon korban nah mawa harta atawa henteuna. Nya karasa ku si Bogel anu rek ngaliwat ieu mah eueuh duitan. Akhirna motor teh ngadius ka hareupeun si Bogel sapara kanca. Diantep teu dipegat. Ku si Bogel maka ciri anu numpakna saurang budak ngora. Ari ku si Taslim jeung si Arman mah teu katempueun da ti peuting teh. Sedengkeun marehna mah teu boga elmuna naon, bolostrong. Teu lila gerung-gerung aya deui motor anu ngabarasat tibeh kaler. Ku si Bogel ka tarawang anu ieu mah mawa harta, motorna oge motor alus. Atuh si Bogel langsung sayaga rek ngagunakeun jurus lompat maungna. Barang eta motor ngaliwat hareupeun si Bogel pisan, no atuh ari curela culung. Si Bogel harita loncat. Kak. Si Bogel nyekek beheung korban anu keur numpak motor. Gubrak. Motor ngagubrak. Si Bogel gancang mencet urat beheung korban. Satak.
tujuanna ngarah korban teu bisa ngomong jeung awakna jadi leuleus. Ari si Taslim jeung si Arman sing gora jeleng. Si Taslim gancang ngagaradah korban, ngararad eusi pesak jeung kantong anu dibawa ku korban. Lumayan dina pesak jaket jeung endong calanana loba duitan. Ganjang atuh duit diwadahan kana rangsal. Ari si Arman gancang muru kana motorna, motor ditangtungkeun tuluy ditumpahkan. Geus kitu Mang Bogel nyengcle di tukang. Si Taslim buru-buru naik. Ari si Arman buru-buru ngegas motor. Tiluanana biur kabur maju ngidul ngarah ka kota Kuningan. Sedangkan korbana ngagoler di sisi jalan teu usik teu malik. Padahal rencana awal mah moal ngagasak motor. Ari teu kapepet teuing mah. Sabab si Bogel masih boga rasa karunya ka korban. Tapi sanggeus nyaho baladna boga kawauhan aya tukang nadah motor. Akhirna rencana dirobah. Lain wae ngagasak barang bawaan, tapi oge motorna dibawa kabur ku nu tiluan. Nalika tiluanana geus nepi ka kota Kuningan, barang asup kana gapura perbatasan. No atuh. Ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.